Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Cager? Awak cager? Laju naon anu gering? Curhat di dio kalah. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya beli pepaya. Ibu-ibu yang semangat jawab salam, mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Buset, matre bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal karomat. Amma ba'du. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci, anu kusim kuring ditaati, dihargai, tur dihormati. Mugi ditambih-tambih kamuliaanana ku Gusti Nu Maha Suci. Amin Bu. Ya telat ya. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru, para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu diteda ti sadayana jajaran para alimil ulama anu jembar ku bag-bagan ilmu agama. Nipit widi ti sadayana para kiai anu sugih ku pangarti. Kukituna salam hormat anu sagung-agungna anu saluas-luasna. Kasadayana para masyayikh, para kasepuhan, tokoh dan pemuka agama. Al-Mukarram Kiai Nasruddin, Al-Mukarram Kiai Son Haji, Al-Ustad Saeb, Al-Ustad Bahrudin, Kiai Haji Habibuddin, Kiai-kiai anu sanesna hapunten teu sebat nami satu persatuna karena ngan sakieu tulisanana. Mudah-mudahan para kiai, para ustad sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, dijembarkeun milik rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana, ditambah-tambah keikhlasan jeung kasabaranana. Nungtun urang ngabimbing urang, ngoboran urang kana jalan agama, supaya urang kabehan salamet di dunia, salamet di akhiratna. Sesuai cita-cita urang nu utama anu sok dibaca dina doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Di dunia baik nungan sakudeung urang hayang salamet atuh komong ke jaga di akhirat urang kabehan hayang salam. Di dunia hayang bahagia, di akhirat ya hayang baha. Di dunia hayang sukses, di akhirat ya hayang. Di dunia hayang senang, di akhirat ya hayang.
geus berarti urang nama hayang nama di sini senang di sana di mana-mana hatiku la 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 la. Doakeun kiai sing paranjang umur. Aparat pejabat pemerintah setempat, wabil khusus Bapak Lurah beserta seluruh jajaran perangkat sing ditambih-tambih darajat. Amin. Teristimewa Sohibil Haul keluarga besar Abah Kiai Haji Basri almarhum. Mudah-mudahan sing ditambih-tambih kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Panitia penyelenggara PHBI Maulid Nabi Besar Muhammad Salingkungan Kampung naon ieu Bu? Oh, biasa besi melotot Sakampung Panunggulan yang luar biasa kerja keras berjibaku, korban tenaga, korban materi, korban pikiran, bahkan aya nu teu mikiran acan meureunnya. Luar biasa ieu muludanana mewah. Pot batur para rindah ka dieu. Aya kembang sagala korsina bagus ieu kula doang budak sunat lajenanya. Panggungna gede, boneka cantik dari India nu caramahna leutik panggungna lega. Mudah-mudahan pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Di dunia dibalas dengan keberkahan, di akhirat tukang jeung nabi disafaatan. Ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat, santriyin santriat, undangan dan seluruh lapisan masyarakat anu hadir dina ieu tempat, mudah-mudahan hadirna urang sing dikocoran rahmat. Engke jaga di akhirat urang kabehan menang syafaat. Ya Rabbal. Sateu acan urang ngobrol kadieu kaditu, abdi sanajan ieu doa mintul sugan be diaminan ku kabehan mah dijabah ku Gusti Allah. Ieu nu dihaol almarhum Kiai Haji Basri, mudah-mudahan sing ditambih-tambih rahmat di alam kuburna. Putra putrina nu janten penerusna mudah-mudahan dipasihan ilmu anu manfaat anu barokah. Bi barokati umil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayeuna mah ibu bapak urang ngobrol ge cacahan lah, abdi mah kieu ngomongna anca henteu siga batur lalaunan ngaji kolot henteu rame, bisi ibu kesel hayang balik atuh sabodo lah. Nu penting mah bendahara be ulah ka mamananya. Intisari daripada peringatan haul jeung muludan hiji tujuan mah nyambungkeun awak urang ka jalma soleh. Geus kitu belah luhur-luhur amat ngaji ieu nya. Abdi mah tara luluhuran ngajina ieu karunya wajah-wajah penuh beban ieu. Muludan jeung haulan tujuanana nyambungkeun awak urang jeung jalma-jalma soleh. Kun ma'allahi fa in lam takun ma'allahi fakun ma'aman ma'allahi fa innahu yusiluka ilallah. Paham tah henteu? Atuh hese eta teh bahasa Arab. Bahasa paling hese bahasa Arab. Hayang kabaca kitab 3 tahun ge nyaho bisa nyaho henteu. Dimulai ngaji amil, jurumiyah, matan bina, nasrif, ngelal sampai kangelel. Ese babarian kene bahasa Inggris
tinggal panggil baik guru privat belajar 2 tahun paseh ngomong Inggris. Good night, selamat malam, good morning, selamat pagi, gujubar, selamat ngojay, gampang. Open, buka, door, pintu, buka pintu, open the door, hese dibuka, gedor-gedor lah. Atuh teteh kudunya nyaho kana open teh. Bisi doang budak kidul bela anu ngomong nama ketas di teh ka haji ka mana gitulah. Nya ka Jakarta eta budak kidul rek asup ka Jayan di lawang aya bacaan open. Engke budak ulah waka asup. Ieu di lembur mah ieu open paranti manggang kue ieu. Mun urang asup urusanana tutung ieu gede amat ieu open bapak kolotna open dong na ieu. Nungguan batur be heulaanan aya urang bule asup menang 15 menit negro nu kaluar tuh lain cek aing ge naon tutung lah gara-gara teu bisa bahasa Inggris. Ampura ka haji ulah serius ting be ngaji nanya lamun serius ting sok balalik pugu saurang be ka mana teh kiih tapi balik na deui ja. Kun ma'allahi anjeun kudu bisa deket jeung Allah fa ilam takun ma'allahi fakun ma'aman ma'allahi mun ngarasa can bisa deket jeung Allah deketan jalma nu geus deket jeung Gusti Allah fa innahu yusiluka ilallah jalma nu deket jeung Allah bakal ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah subhanahu. Paham tacan encan meureun lah urang lalaunan supaya paham ieu supaya ngomong logis teh logika teh asup akal pan kiwari mah komo budak-budak kuliahan mah mahasiswa sok hayang asup akal bae ngomongna. Ustad eta kunaon sih adan sok nutupan ceuli cekula ari nutupan sungut mamol asawaraan dusun. Ieu budak mah hayang logika bae ngomongna. Ustad eta lamun ngalawudu terus hitut batal. Terus kudu wudu di atuh wudu deui. Biasa ngumbah beungeut di biasa ngumbah beungeut deui. Ustad teu asup akal. Teu asup akal kumaha? Panu hitutna ge jubur Ustad. Panu dikumbah beungeut goblok ieu budaknya. Cek Ustad dia lamun hitut nu isin jubur dia apa beungeut dia? Beungeut atuh kumbah beungeut diana. Budak kiwari hayang ngomongna logika bae. Bener tah henteu? Makana ayeuna mah bahaji jadi ustad dia kudu ekstra sabar. Masyarakat nanya ka ustad lain satanya-tanyana kadang nanya ka dieu nanya ka ditu tujuanna mah diadukeun ieu. Lain nanya sabenerna. Aya nanya ngeprank ngalalaga. Ustad lamun nu paehna lalaki almarhum kan heuh mun awewe almarhumah lamun bencong kumaha ustad aluminium cek aing dia. Sok macem-macem bae. Ieu ngomong supaya logis asup akal. Kula boga dongeng carita baheula keur zaman abdi masantren hayang naik kareta dengekeun beheulaanan. Nu penting asup akal beheulaanannya. Lanjut yuk. Hayang jasa naik kareta ngan duit teu boga. Cek babaturan aya mah naik kareta nu teu kudu bayar gratis. Atuh paingan gratis horeng mah naik gerbong paling belakang. Begitu kula asup horeng mah campur jeung embe, campur jeung hayam, campur jeung sayuran. Karena kalau zaman dulu gerbong belakang itu khusus logistik pengangkutan barang. Kapaksa jatuh boga duit ieu naik gerbong paling belakang. Alhamdulillah. Dipikir-pikir kukula ayeuna teu masalah sanajan naik gerbong paling belakang ge. Nu penting gerbong belakang na nyangkol jeung gerbong-gerbong selanjutnya. Ketika gerbong yang depan jalan, yang belakang pun ikut jalan.
Ketika gerbong yang paling depan selamat sampai tujuan, gerbong yang belakang pun selamat sampai tujuan. Paham tah henteu? Tah eta manggeus mulai pahamnya. Urang mah gerbong paling belakang, rumah sa urang mah jalema loba dos. Nu mantak urang muludan ge, nu mantak ngahaol guru urang ge. Urang mah rumah sa jalema loba dosa, lamun ngomong-ngomong hayang ka surga ku salat urang jajauheun, lamun lain ku sapaatna baginda Nabi Muhammad. Mohon maaf kurang mah awakna doang nu salat hatena mah gentayangan. Leungit duit ge kapanggihna mah keur salat. Neangan duit 10.000 teu panggih-panggih lah aing mending salat heula Allahu Akbar. Mulai tah hate ngacaprak ka mamana. Bismillahirrahmanirrahim. Ka mana eta duitnya? Waladolin. Dicokot salaki kitunya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Pangrasa tadi Madinah meja eta. Sami Allahu liman hamidah dicokot ku anak kitunya. Allahu Akbar bighfirli warhamni nyawana poe minggu manu hajat limaan ya. Allahu Akbar at-tahiyatu nginjum kami toha jami tohana pelit jasa. Assalamu alaika kamana eta duitnya pas pelebah ieu karaka panggih assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Aing karak inget koreng duit 10.000 teh aku aing pake mayar hutang kasih sholihin. Eta salat model kitu jajauheun bah ngasupkeun kana surga lamun lain karena syafaatna baginda Nabi Muhammad. Makana ibu kudu syukur jadi umat baginda Nabi Muhammad, Nabi anu terakhir, urang nageh umat terakhir. Nabi anu paling mulia urang geh insyaallah bakal kabawa mulia karena dinabian Nabi anu paling mulia. Alhamdulillah. Cek Gusti Allah Muhammad surga moal waka diasupan ku para nabi lamun anjeun tacan asup kana surga. Nya kitu deui di golongan umat nu lain moal waka asup ka surga lamun umat anjeun tacan asup kana surga. Artinya biarpun kita umat paling terakhir tapi diprioritaskan ka surga na pangheulaan. Amin. Kenceng giliran surga mah aminanya. Ari urunan muludan mah aya nu taluna sagala. Ari ngomong mah hayang ka surga. Urang syukur jadi umatna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, ibu boga anak tante. Karunya kasih cikal apa karunya kasih bungsu? Jawabanana di mamana kitu bae sarua bae kabeh anak kami. Ngan ternyata sok perlakuanana rada beda bu. Si cikal naik jambu kapanggih ku ibu beak di care kanan. Dia tataikan bae dia ragang dia turun dia. Lamun teu turun dirojok wae. Galak ka si cikal mah. Begitu si cikal turun di care kanan disindruk celina badung dia tataikan bae bengal dia ngalah ka bapak dia. Bapana ka bawa-bawa. Pan bajuna belelok karotor, geura kali itu dia mandi baju kotor tah. Kasih cikal magala. Besoknya giliran si bungsu nu naik kapanggih ku ibu beda kasih bungsu mah. Ai acep ulah aek-aekan aek ulun. Cacadelan kasih bungsu mah ulun acep ulun. Begitu si bungsu turun teu dicare kanan kalah dikeprikan pan bajuna kotor. Tuh aceng mah aek-aekan aeci. Kulu otol betu, aju otol tuh, alana otol di jelo alana kotor maksudnya mah. Paham tante ya? Nya, kieu maksudnya ya, ieu ngomong boleh nyengir tapi kudu umat Nabi Musa nu teu nurut ka Nabi Musa dikutuk jadi monyet. Ulah nempok ka dieu monyet nah.
Umat Nabi Nuh nu teu nurut ka Nabi Nuh di banjiran binasa. Umat Nabi Soleh nu teu nurut ka Nabi Soleh paeh di hujanan batu. Tapi urang mah syukur jadi umat baginda Nabi, sanajan teu salat, sanajan teu ngaji, najan teu daek ibadah, teu ditembongkeun kiwari siksaanana, engke bae jaga di akhirat. Bahkan di akhirat ya mungkin ku syafaat Nabi salamet. Amin. Pan urang mah najan teu salat teu ngaji ge jelema bae teu jadi monyet. Bener teu, Bu? Bener teu henteu? Kalah ngagulisan bae. Kalah ngalintuhan bae. Ieu pan urang nu kumpul di dieu yo kabehan. Henteu bener kabeh kaji. Nu tukang ngadu kotok gaya meureunnya. Oh, keur kieu mah gede laga make paci sagalanya. Tapi mudah-mudahan urang kabehan disapaatan ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan syarat kudu nyambung. Ketika gerbong depan jalan, yang belakang pun ikut jalan. Paham tante Bu? Pertanyaan anak, kumaha nyambungna? Kieu yo. Eta budak leutik ulah mere ribut japu yang kaingna eta. Di kandangan tak mana tah? Bo, kieu nyambungkeunana yo. Mulu dan dianggap sukses, lain ku pedah manggil mubaleg hebat, lain ku pedah manggil kori internasional. Mulu dan sukses apabila beres mulu dan tambah kecintaan urang ka para kiai, karena kiai adalah pewaris Nabi. Gagal muludanana, tacan sukses muludanana, beres muludan aya keneh bae nu hewa ka kiai. Panyahenen yo. Lain kula masih neuleuh mata melotot sungut salah aku sawaraan biasa sih melotot ya. Aya nu hewa ka kiai. Aya bemeureunnya. Kiai susah diledek. Kiai loba duitna dianggap sombong. Eta bae ge kiai loba anakna. Aya be tanu ngomong. Ieu bangsa ieu kaji ngomongna ge deuleu tuh Ustaz Maria loba eta meureun tilok make calana cek saha. Sok macem-macem bae. Deukeuteun awak urang ka para kiai tegas nama kudu daek ngaji. Rasul diutus, tugasna diteruskeun ku para kiai. Mana tugasna? Nu kahiji li islahil akidah. Anu kadua wali islahil ibadah. Hiji ngabeberes akidah. Karasa ku urang baheula di Panunggulan samemeh aya Abah Kiai Haji Basri, akidah urang loba nu mencong keneh. Bener kan teu? Buktikeun taulah. Baheula mah keur tacan aya kiai kadang akidah urang goreng. Jam 11 puting anak geus hararees tinggal salaki jeung pamajikan ngobrol. Geus kitu aya sawarak diburi imah sawarana kieu. Kuk. Tuh mulai konek ka haji berarti pernah ngalaman eta. Cek pamajikanana, "Ka eta coba kuuk timpuk tah." Kunaon kitu neng? Anak urang leutik keneh ka, piraku kula kudu reuneuh deui bae. Naon urusanana kuuk jeung reuneuh? Euy. Ulah boga patekadan kuuk bakal mere reuneuh, mitnah kuuk eta teteh. Japakta nu sabenerna mah nu nyieun reuneuh mah lain kuuk nu diburi imah. Tak kuuk nu dina jero kokolor nu eta nu Badung mah timpung habak kadinya. Tapi alhamdulillah sanggeusna aya kiai mah aya pangajian mah patekadan nu model kitu laleungitan. Alhamdulillah. Baheula mah di abdi ge keur tacan aya kiai, tacan aya pangajian eta nu reuneuh, ibu sok reuneuh, Bu. Reuneuhnya reuneuh na unggal poe tangto. Oh, unggal poe kamari reuneuh, tadi ge reuneuh keneh. Eta kan nu reuneuh baheula mah tilok mikiran salat, tilok mikiran maca Quran, tilok mikiran maca shalawat, reuneuh na make daster, ngagantungkeun panglay, ngagantungkeun parasani, ngagantungkeun gunting leutik, atuh sakalian kampak kitu gantungkeun.
terus cek mokolotna teh ieu ne bawa sapu nyere kaleuweung ka sawah beurang peuting ulah pomo sapu nyerene jeung naon mokolot engke bisi pangi jeung setan colok matana colok bo euy eta mah parasani gunting leutik sapu nyere teu sunah-sunah amat hanya sekedar mitos mending keur hamil mah mending keneh lobakeun maca Quran ibu mun anakna hayang kasep nu dikandung lobakeun maca surat Yusuf sanajan beungeutna teu kasep doang Nabi Yusuf minimal akhlakna kasep amin atuh hese teh bapa goreng emak goreng anak hayang kasep ngalah kasaha lamun anakna hayang loba duitna keur hamilna lobakeun maca surat Waqiah insya barang geus lahir teu boga duit bae ganti maca surat tanah yakin cair teh mah lamun anakna hayang jadi pejabat keur hamilna lobakeun maca surat Tabarok surat Al-Mulku alhamdulillah barang lahir gede geus gedena jadi RT sarua eta RT pejabat bahkan cek ulama RT mah pejabat paling gede ganjaranana gaji tepati gede dipaido beku masyarakat bener teh aya rangda reuneuh ti heula RT DT angkun padahal RT mah teu iluan sabenerna mah bener tah henteu aya nu teu kabagian BLT bebeak RT diomongkeun padahal RT mah teu nyaho naon boro-boro RT lurah ge teu nyaho palurahnya eta mah data database di pusat ngan kitu meureun komputerna polongo nu miskin mah teu meunang bae bener kan teu ulah nyalahkeun RT ieu mah RT di demo sampai kacana pecah ieu geus teh mending eureun jadi etna teh ngacacapean dipaido ongko tapi insya Allah hari ikhlas mah sabar jadi RT na RT pangeulaan ka surgana amin ya robbal lanjut yuk keur hamil mah mending lobakeun maca maca sholawat ulah sok ngomongkeun bat ieu mah keur hamil grup-grup ibu hamil kumpul di pos ronda ngomongkeun batur unggal poe eta topik pembahasan boga bae si eta mah ieu nu kieu bahagia ieu pi omongan unggal poe boga bae manehna mah ngomongkeun mitoha isuk nadi ngomongkeun tatangga isuk nadi ngomongkeun ondangan teh dia ondangan kanu simina jam baraha jam 5 sore aing ondangannya nyiuk daging sugantah daging goreng laja goblok jasa cek hijina aing mau undangan jam 6:30 tas maghrib beme isya kabagian helm doang ndok teh dibelah dua helm cenah loba omong sih mah yo loba komen lamun undangan naon we pan di komen dahar teu ngeunah di komen dahar ngeunah tenda di komen tendana gorengnya dahar ngeunah tenda bagus panganten di komen pangantenna kurang muncarnya dahar ngeunah tenda bagus panganten muncar tetep ae di komen panganten lalakina kolotnya hei aing lah ku hayang loba omong jasa keur hamil mah ulah sok loba omong ulah loba ngomongkeun bat mending lobakeun maca sholawat tuh baheula makan kercan aya pangajian eta reuneuh kitu bae kalakuan make daster be parasani panglai sapu nyere bener teu Bu alhamdulillah geus aya pangajian mah nuntut laleungitan baheula mah kercan aya pangajian akidah urang sok garoreng lamun loba nu pae komo Salasa Sabtu aya beta nu ngomong kieu biasana nu pae Salasa mah sok loba nuturkeun dia atuh teh di mamana ge nu pae mah loba nu nuturkeun piraku nu pae ka kuburan mau pacul sorangan bener teu Pak nu pae mah di mamana ge loba nu nuturkeun ieu mah aya mayit rek dibawa ka kuburan digotong lewat ka hareupeun di manawar malangkeun cai bari ngomong teh jojong bae ulah saajak-ajakna saha nu ngajakan ku macem-macem bae
baheula samemeh aya kiai samemeh aya pangajian. Setelah aya kiai aya pangajian nu kitu kan nungtut leungit bener tante. Tugas nu kahiji Kangjeng Rasul tugasna diteruskeun ku para kiai li islahil akidah ngabeberes akidah. Nu kadua li islahil ibadah ngabeberes ibadah. Salat eta urang kudu diajikeun ka. Nu sederhana bek ulah sok ngomong di mamana kieu sagede ngangkat leungeun dina salat sanajan sunah ge ikuti pelajaran ti kiai Fatul Muin, Fatul Qorib, Sapinah ngangkat leungeunna kudu aman kibeh lempengan tak-tak. Ieu mah ngangkat leungeun nu kagigir bae aya Allahu Akbar. Beletra kana tarang batu. Nyamana cincin sagede jengkol. Untung nu belah dina budak Cimande bisa kelid hai ribut di masjid. Eta si tilok ngaji. Aya nu ngangkat leungeunna luhur teuing Allah. Luhur si eta mah. Ditanya ku kula ka Junaid eta ngangkat leungeun dina salat duhur amat. Kandeng Ustaz aing mah moal uji-ujian jeung pangeran mah. Teu kikituan lah. Kudu diajikeun eta salat urang nya bunya. Kudu daek ngaj. Kudu daek ngaj. Lamun awak dibawa ngaji doang sawa saat tingali sawa saat ucayan telak norek tak balukang pabalatak cucuk rusep nu aya. Lamun awak dibawa ngaji doang sawa saat norek tak goreng semakin timbul kagorengan urang salat urang loba keneh nu acak-acakan maca Quran urang loba keneh nu acak-acakan bener teu Bu. Tapi lamun awak tilok dibawa ngaji doang sawah banjir ngaplak caah teu kadeuleuna naon hirup asa geus bener bae asa pang benerna aya nu ngaji ge nu ngaleut diomongkeun ku si eta mah ngararaji bi ongkoh ceuk manehna pasea bae ongkoh ceuk manehna pulang paling di ongkoh ceuk manehna mending keneh doang aing hirup mah bener aing mah pulang paling tilok aing mah ngomongkeun batur tilok aing mah salat ge tilok. Tapi ngarasa pang bener na beta bener pelebah mana meureunnya. Ieulah lamun awak tilok dibawa ngaji Bu kudu daek ngaji. Pangajian di dieu poe naon? Senin aya, Salasa, Rebo, Kemis aya, Sabtu, Minggu. Nu ngaji na aing mah eta eueuh. Oh meureun paling nu ngaji nama si eta bae. Pamain inti anu ngajina ge tilok bebeja teh kasalaki. Bebeja tilok yeuh. Lah bebeja ge bari leumpang teh. Oden kamera ngajek. Bener teh Bah? Aya bebeja teleng geus ka ulah merek ngajinya tuh si Munah geus nungguan di pos ronda. Itu hampura cai dina panci engke meunang gola kateremoskeun nya ke hujan baju jahitannya terus ikramik can dipel pangpelkeun sakaliannya rek berangkat Ciwari kula bisa tinggalun engke budak bisi beli sekolah yang dahar liwatkeun 2 gelas mah nya ka dieu kula minta duitna goceng jeung parelek assalamualaikum eta salakinya lande benati hangka colongo beti bisa ngomong percis doang be kacang kahujanan gitu. Mun aing mah hudang ka dia rek naon Kak ieu kumis aing pindahkeun ka dia yo ngaji nu bener Bu ngaji nu bener ulah marahnya marah moal yo nangtung lah duang kandang kotok nyawa jasa aju aing endogan haliweuh ka ieu Bu ulah ta sagede ngaji ieu ngaji beneran ya marah moal ya moal marah di baduk jeung mik kayaknya. Sagederek puasa bege puasa sunnah kudu bebeja ka salaki. Ka aya naon neng isukan Senin terus neng rek puasa naon kitu puasa sunnah ieu mah ja qodoaneun geus beres keren tanto. Ieu boga qodoaneun tanto ieu. Atuh gampang-gampang puasa sunnah ngodoan heula.
ieu mau ngodoaneun loba gede laga puasa sunnah atuh sarua bae make dasi teu make calana ya. Paham tante? Lamun geus kodoaneun geus beres rek puasa sunnah mangga puasa sunnah ngan wajib bebeja ka salaki. Isuk neng rek puasa atuh puasa sih mun bebeja ka aing dia mah henteu kan bebeja nama bisi aya pamakaian mendadak. Moal oge ari moal mah neng puasa karak puasa karena geus aya izin teh salaki. Barang keur puasa jam 11 beurang bereg be hujan gede. Cek salaki waduh tiris yo. Anak can balik sarakola. Mitoha areueuh jang geus parae. Cek salaki neng ka dieu. Naon puasa tante puasa ari kitu kunaon? Cuaca bagus yo. Eta kan ibu bingung dilema mending neruskeun puasa sunnah apa nurus ka salaki dengekeun ulah bingung-bingung puasa sunnah mah ganjaranana sunnah sementara nurut ka salaki mah ganjaranana wajib cocok kan tuh tadi ditungguan pukul tadek ngajawab enduk-enduk hadir moal-moal ya dibela ge ku hararese ku lagi nyopo nih wajah-wajah tilok ditawarannya. Bener tuh bu, boga pamajikan peka nasa kali iyo, cek salaki, mah hees yuk, cek pamajikan, rek naon mata-mata sorangan, hoi, eta salaki ngajak hees dia lain sah hees naro dia, iya mah ngomong, mata-mata sorangan, mata-mata kami jamisa iya mata nage, atau jujong hees mah, medegel, salaki na ngerti na dia mah. Ka kamar dengan goler jengkel meureun pupureuman pamajikan nama di luar nonton TV bari ngadahar sebelah makin lada makin ngeunah kebel menyeri beutung WC can boga hayang ngisi noel ka salaki kakak salaki rek naon mata-mata aing mata-mata dia lain kula hayang ngisi nya teu kawan rek naon jebur-jebur dia jebur-jebur paling balas dendam urusan bu pan ngaco ieu nya bo ngajina nu bener insya lamun geus kitu bebeja karak ngaji lempang suku insya kula boga nadom ieu bosen tante ieu kula bosennya jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat calamat dengan lain bantuan jalma balik haji diiringku malaikat ayo barang coba hesek diajak bener mah mentama diajak ieu asana bisa kabeh ieu gara-gara sebotol ampun aing ulangi jalma lempang ngaji dina jangjang make lagu atuh uras amat jalma balik haji diiringku nya sabenerna manajan teu dilagukeun geus kapahami yo melangkahkan kaki menuju pengajian dohiriahnya jalan kaki pak tapi ternyata saking mulia-mulianya orang yang mau berangkat ngaji malaikat Jibril meberkeun jangjangna hayangeun katincak ku jelema nu rek berangkat ngaji hebat anto kabita apa anto bolopok sohor kabita cenah ya buktina diajak ngaji mah teu di mana hararese bener teu pak ulah ngajakan ngaji ka lalaki cek ulah ka hayu ngaji kumaha jawabna jojong be ustad neraka jeung aing surga jeung dia oh harata masih tanya di dunia keneh geus ngajakan babagi aya aki-aki geus kolot nya geus kolot hulu ngapluk putih kuhuis huntu tinggal 4 nu 2 geus uget deui diajak ngaji kukula wah hayu ngaji wah kumaha jawabna gandeng dia ustad budak kamari sore wawanianan magahan aing baheula ge dia keur waktu disundatan aing nu mangkuna
direk naon mau sunatan sagala naon urusanana jeung pangajian mau kudu daek ngad di panunggulan pengajian lalaki aya lobaan doang kieu henteu tapi kicip-kicip meragukan ya ugu di abdi mata kaji lamun pengajian lalaki paling aya dalapanan anu diudag teh tihang tengah jeung tembok nya datang saurang ngeh kreh bebatu datang deui saurang aing mah encok puguh ieu datang deui saurang puguh aing mah suku jemper lajuna eta masjid doang puskesmas deh kalau adu penyakit di jero masjid nu ngorana ka mana biasa be nu ngora mah alasanan aing mah moal ngaji teu boga rokok teu boga otak atuh teu boga rokok ge ngaji bae ka ngantongan bae gas mah alah datangna pang timurian bae uluk salam nu kencang assalamualaikum terus salaman muter ngan selama salaman mata ulah meleng tempoan babaturan nu rokona lintuh kene oh si Edi rokona lintuh kene yo ulah waka diuk action lah dirinya bari kuda kodokana kantong aing rokok tinggalin di imah aing balik heula nya cek Edi geus ulah balik ngaji tereh mulai tah rokok lobata oge ari kitu mah kan keren eta tapi ulah sering-sering teuing matak dicirian ku batur ari ngarokok mah bari ngaji ge atuh lumayan fokus kana pangajian bener tante oi terus ya ulah sok dicerekanan bae teh lamun ngarokok ieu mah salaki ngarokok ngopi cerekanan bae lalaki mah ngopi ngarokok ge komo bari ngaji mah bagus bener teh Pak bener teh henteu lalaki mah najan ngopi ngarokok ge manehna mah keur neangan inspirasi teu percaya bener teh Pak bari ngopi bari ngarokok manehna mah keur mikiran isuk aing neangan duit di mana yo ulah sok digentakan bae salaki dicare kanan malain tambah bener tambah kolongo sebenarnya mah bantar kalongun ieu mah salaki ngopi dicare kanan bae ulah ngopi be mata kuek hatena galak amatnya ulah ngarokok bae dong kereta api moal mempan ku dokter gitu mempan bener tante terus bae ngarokok maka kula ge sapoe beak 2 bungkus ngarokok mah terus bae satungtung pabrikna can tutup mah terus ngarokok mah terus ngabulak-bulak tabila perlu bedug di bakoan sakalian dengekeun ya tukang ngarokok mah bakal dibere 3 kaistimewaan hiji tukang ngarokok mah imahna moal kapalingan nurek maling ge terjadi karena nu boga imahna ngekreh bae batu terjadi kan lumayannya nu kadua nu tukang ngarokok mah lamun diudag anjing salamet anjing kenceng mehna kenceng pan ungap meureunnya dongko heula anjing ge eureun pan lumayan nu katilu nu tukang ngarokok mah bakal boga sifat pemberani wanian najan mahal wani meuli mun teu boga duit wani oh bener kayak kebel-kebel mah wani menta lebih parah kadituna wani nyokot rokok mitoha sagan ari ngarokok bari ngaji mah insyaallah jadi penolong kebaikan nu penting mah ngaji beulaanan bener tante ya mohon maaf di jalan raya aya mobil serius heula ulah mah hehe bae di jalan raya aya mobil aya bacaan di belakangna sedang kursus di bawah pengawasan PT Tania Jaya sok manggih kan ketika mobil tersebut melanggar aturan lalu lintas ku polisi ge moal dicare kanan teuing ka ngahanean di bae hartina urang ge salat loba keneh nu can sesuai maca Quran loba keneh nu acak-acakan ari urangna terus bae mah ngaji insyaallah kakurangan dina ibadah urang bakal dihampura ku Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal
ulangi deui jalma lempang ngaji dina jangjang jalma balik haji diiringku lamun di panunggulan aya nu balik haji balik umroh teh kan orang sok noong ka imahna nya hayang naon jeung naon kue di pasar mah loba hayang tasbih lah tasbih na ge telok dipake nu kakara pulang haji pulang umroh diiring ku para malaikat urang nyaba ka imahna hayang menang rahmat ti malaikat pan sholawati malaikat eta sholawati malaikat aya sholawati Allah lamun sholawati Allah ngaranna rahmat lamun sholawati malaikat bimakna istighfar hayang dipangmentakeun hampura dosa ka Allah ku malaikat alhamdulillah paham tante ulangi deui jalma lempang ngaji dina jangjang jalma balik haji diiringku tak sugan bengis di bejaan kieu semangat ngajina amin kabita kanto alhamdulillah kubu aya eta nu tilok ngaji duaan bejakeun taulah nu tilok ngaji eta duaan hiji nu imahna deukeut majlis ngomongna ge lah di dieu kadenge ieu kitu ngomong mukakeun jandela be kaluar ceulina berarti eta nu ka surga ceulina doang awakna mah kacepet lawang ya nu ngaji mah nu ngajak ngaji di majlis geus gagawaran bae ibu-ibu sekalian hari ini janganlah kita sebab itu eta nu teu kabitaeun manembal di imahna jojong bae teh sarnati aing mah moal tuh linya kencang oh rek nyeusehan kokolor ditahan sama salaki eta iku bisa ande nyambungkeun ananya ngaji nyambungnya ngaji eta kan ngaos eta nya ngaos eta nya ngaos pancek urang eta teh urang Ciamis urang Tasik eta teh tukang kredit bank efek buang bang efek dibuang aja bas kecilin efek buang bas kecilin udah dikit bang benar tos adem kieu ya tosnya keren lah salon nama ieu salon RT nya lain sampai mana tadi pohon beanya hah ngaos urang Tasik kan sok sabaraha ieu pangaosna gitu kan horeng mah hargana sabaraha jadi ngaos teh ngahargaan awak kadenge teh henteu oke sambungkeun jeung muludan pan sok aya nadom kieu teh Muhammadun basarun walaisakal basari bal huwa teu bisaeun sorangan dari tadi bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari kanjeng Nabi manusia tapi teu siga Mang Armasa kanjeng Nabi batu mutiara Mang Armasa batu bata mulai ke artinya paham tentu batu bata sa mobil paling menang sendal karpil mutiara sagede cepil kabeli 2 hektar kebon tangkil paham tentu hei belet amat rek paham bae kanjeng Nabi mah sorangan ge batu mutiara berharga urang mah jelema batu bata aya hargaan tau aya ulah ngomong aya ngan kudu satruk paling saeutik 500.000 hartina hiji mah di jalan ge mulung meunang paham tanto encan meureun lah can meureunnya pira aku jaga kalolot itu paham bae mun hirup sosoranganan bae doang batu bata di jalan mulung ge disempar-sempar hargaan
belum melotot ka aing lah. Jadi lamun hirup ayang aya hargaan kudu babarengan jeung batur ka pangajian salat berjamaah. Kitu maksudna mah. Oke, urang contohkeun deui bisi belet bae contohkeun deui nya. Contohkeun deui nya. Cau engke buahan. Cau buahna eta 15 sikat. Di luhur mah seuhang ngaranna. Gede lintuh lesang. Pangujungan butiti eta cau lamun dijual di sikatan seuhang doang nu laku jeung nu gede. Butiti mah tinggal bener kan tuh? Tapi dengan syarat lamun cau dijual di secara turuyan saturuy bodogolna ge ka bawah, butitina ge ka bawah. Tah kieu maksudna mah ngomong tandes nya marah ulos lah kawuh henteu ka aing lah. Ieu urang rumah sajelema butiti ka. Urang mah jelema butiti kudu milu jeung batur, ulah sok sosoranganan. Dengekeun, kambing hanya akan dimangsa oleh serigala, kambing yang terpisah dari kelompoknya. Keren amatnya. Salut aing maka aing Pak Guru ya. Serigala hanya akan memangsa kambing yang terpisah dari kelompoknya. Hati-hati naon serigalana. Dulu ieu perumahan Citra Majaraya geus komplit karestan aya. Wahabi ayah bener tante nu bakal jadi sasaran jalma nu sok sosoranganan panukara itu mah bararager ngiriman mie sadus ngiriman bea sakarung bagur ujung-ujung nama kabawa kumaranehna pantu jadi mangsa serigala. Yuk anu can daek berjamaah kudu daek berjamaah insya anu candai ku kumpulan ngaji mudah-mudahan daek ku kumpulan ngaji amin ya Allah ya robbal. Ibu bapak geus dua baenya Kangjeng Nabi diutus nyampurnakeun ngababagus akidah anu kadua li islahil ibadah ngabeberes ibadah. Mudah-mudahan urang kabehan engke jaga di akhirat dibeungkeutkeun jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ditulungan disapaatan ku guru urang nu di haul wangi ayeuna amin. Intinya kita kumpul di sini atas dasar cinta. Bener gak Bu? Cinta ka baginda Nabi Muhammad. Lamun lain karena cinta moal mungkin wayah kieu diuk dina terpal. Bener tah henteu? Bari aya merekan UMG urut moe gabah. Amannya kita dikumpulkan atas dasar cinta. Mudah-mudahan cinta orang dibalas ku baginda Nabi Muhammad. Tidak ada alasan untuk mencintai sanajan geus bulan silih muludet terus be muludan mah amin. Cek budak ngora mah kalau cinta sudah melekat tai embe rasa isasaan dia kitu. Jadi lamun geus cinta mah yang jauh akan terasa dekat, yang berat akan terasa ringan. Saking bogohna kakabogoh nganjang malam Jumat ge lewat kuburan keur kitu mah bobong kongge jadi babaturan. Bener kan tuh? Hujan gelap dordar ge daun caura rubuhan ge jojong be pan. Saking cintana kakabogoh. Urang ge saking cintana ka Nabi najan keur sulit duit, kanajan keur krisis terus muludan mah tiap tahun. Amin. Piraku ulang tahun ge sok bebeakan. Ulang tahun bebeakan happy birthday to you ondang ngadoa yasinan meuli kue dari tai kebo di luhurna ditaplokan lilin dibeulem lilinna geus dibeulem ditiup pes be cek aing marek naon dibeulem ditiup deui mah begitu ditiup pes pareum kalah tepuk tangan hore palabah mana hebatna ampun aing muntama pabrik baja di Cilegon tuh ngagubrah-gubrah seuneuna ditiup ku teteh sampai pareum karak hore gagah ngaranna. Ieu maca ujuna nenek tiup lin tiup ditiup kuntu pasuna nganclang pan. Tira aku ulang tahun ge bebeakan mulu dan lalawara. Geus ibu bapak satu beleng ku teh sono sajam bae cacahan
mudah-mudahan saeutik lobana aya hikmah jeung manfaatna amin ya Allah ya rabbal. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.